Sampurasun tepakeun wasta abdi fonemikana syamika abdi bade mawakeun dongeng anu judulna Sasakala Kalapa Genep. Kacaturkeun di sisi walungan Cimedang aya hiji imah nengang jauh ka ditu ka dieu. Dicicingkeun ku hiji aki-aki geus lila pisan manehna di dinya teh. Manehna teh geus teu aya dulur, hirupna geus munggelis. Ari pagawean sapoe si aki teh kana ngahuma hasil tina tataneunana cukup keur pangabutuh sosorangan wae. Jauhanana mun hirupna mundah-munduh teh pikeun nambah-nambah penghasilan. Mun keur selse si aki sok ngalalaut di walungan. Alahna teh make pupudun. Ditahankeun pas sore diteundeun di tempat anu sakirana loba lauk. Isukana diteang terus diangkat. Mun bebenangkeunana keur loba, lauk teh ku si aki sok digaringkeun sawareh keur bikeunana. Namun aya nu nganjak ka imahna. Si aki kitu pisan ibadahna sanajan keur geuring oge tara fungsi ninggalkeun salat nu 5 waktu. Lamun geuringna keur kitu pisan dina sakalian wudu kapancuran dilebakeun si imahna oge kudu bari ngarondang heula. Hiji mangsa basa si aki keur geuring lipus sentosna wudu teh teu punten balik deui ka imahna. Kabenaran wae pentingna aya nu ngobor manuk si aki dipampu dibawa ka imahna. Terus bubaran ku pahimum papanggih lame meunang ngaleog. Kudinya mah si aki teh rada jemput deui hiji waktu dina keur sumuji lahan anu dicicingkeun ku si aki teh kacaahan cai menileb leuban. Najan kitu manehna teu gancang-gancang ingkah ti dinya, tapi kalaneh kana suhunan imahna bari mawa kalapa meunang ngateutkeun. Kabehna aya 6. Ari maksudna mah bisi imahna terus kalaput kekeun ku caah. Manehna arek ngojay bari numpakan kalapa meunang ngateutkeun tea. Hujan taya eureunna mah lah beuki gede wae. Si aki oge tungtungna mah palit kabawa caah. Untungna teh kusebab mawa kalapa teh jadi awakna kabawa ngambang. Si aki tungtungna tepi ka muara walungan Cimedang. Di dinya mah caina teu pati tarik da geus rada ngajumleng. Panehna bisa ngabose ka sisi. Alhamdulillah salamet. Terus diuk dina dahan tepi ka caina orok. Eureut ari kalapa mah kabenaran naik kana dahan di hiji nusa. Isukna si aki ditahan dihajarkeun ka darat. Kateutaan kalapa mah diantep wae ditinggalkeun di nusa. Euleut sawatara heula eta kalapa teh genepanana siluman. Jadi kitu ku sabab lahan subur. Jadi teh tamuuh mani ngalontot tangkalna montok beunang rampoh. Beuki lila teh tangkal kalapa nu genep teh ayeuna mah tepi ka buahanana. Di harita eta tempat teh kateuleutna kalapa genep. Ayeuna mah kaasup ka Kacamatan Cikalong beulah wetan tepel wates jeung Kabupaten Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.